Lu belum ada sumpah. Bapak kali ibu guru anu pusing kuring dipikahana haturkeun nuhun naon-naon ilmu anu tos dipasihkeun kasihan abdi ngarasa regreg tapi abdi teu tiasa ngabales kasayaan sareng ku harta tapi abdi ngadoa ka Allah mudah-mudahan kasayaan sareng ilmu anu parantos dipasihkeun ka abdi tik dibales ku Allah langkung-langkung kasayaan Bapak Ibu abdi hampura gawe kelas hiji dugi ka ayeuna lulus geus pasti seueur ngarepotkeun ka Bapak loba pisan ngasalkeun ka Ibu meureun handeul manah Bapak ulahan jelu manah Ibu ku abdi sadayana katampi kiwari abdi pasrah ka abdi ridho Bu abdi ikhlas diamelan ayeuna abdi rela dicepak poe ieu kajengkel kageuleuh kakuheung Bapak jeung Ibu geus tibakeun ka abdi nenggakeun sadaya-daya abdi pasrah hampura Pak hampura Bu hampura kasadayana Anak murid bapak jeung ibu katampi sungkem hormat hidup kaset geus tungurang tong sarempang sadayana lepat hidup tos nu mandi hampura ku ibu miwah ku bapak salami anjeun di kelas hiji dugi ka kelas ilmu teh aman anjeun sadayana aya nu pagetrik anu kasentil da eta mah sentilnya getrik deuneuh anjeun supaya janten jalmi-jalmi anu sareng jeung nangtung kamanggung mugia panjang upunyu berat tentemang ilmu penemu beranaki dinadakeun ayeuna hidup baris miang di ieu sakola anu mudah-mudahan ajaran sing danten jalmi-jalmi anu berguna berbakti ka ibu sareng karama ka nagarana sareng kagamana atu ilmu anu dipasihkeun ku ibu sareng ku guru an sakitu upos sing kapanggih mutiara bagja maju bentang lain kuasing tapi ku ilmu anu luhung diwari mitih wanci anu mustahil ayeuna datang bangsa nu geus tamat lalangkeun hidup nyari ilmu di ieu sakola Gramia kaset gelis mugi laksana sagala cita-cita amin amin ya rabbal alamin. Mangga acara selanjutnya eta masih kan simbolis tanda KDB murid kalau jantung. Mangga salim ka bapak sareng ka ibu
Mangga beralang aki saling kawasan ka ibu pada luncur takat kami. Alhamdulillah prosesi adat bisa menentukan segenap di sekolah para